Astagfirullahaladzim, eta aki-aki wanci kieu nundutan kabina-bina teuy. Eueuh beas, eueuh duit, nundutan jeung nundutan we. Naon atuh nya? Aduh, aing mah ngaruwas bae. Pada nundutan mah junga tuh pangkawarungkeun tuh. Meuli beas, meuli naon, bumbu sambara. Malah kan nundutan jeung nundutan wae. Bukan gajihan nya, teu boga duitna ge. Alah, matakna ge kudu neangan geura, ngadagoan wae ti dinya. Bener nya teu boga, sabar we atuh heula lah sugan aya rezeki nu datang. Ngakarep atuh lah, penting masa dahar we. Ari guys, pemajikan. Ajak majikan meureun teh itu bukan duit sabarana aya na loket itu ya kan kudu boga dompet darurat teh lalaki mah darurat yang mungkin di warung gitu kan. Ieu nu aman atuh. Ieu na. Geus ka mana deui wae tah? Hoyong kieu. Seup. Raras mah ge. Lalaki teh lain nisan mikir di mama beas duit mah kalah husuk jeung husuk ngangguran. Jadi coba teuing. Ya duit darurat. Ini saya belanja. Wow. OTW ke warung. Menang duit darurat nu salaki, alhamdulillah. Ayo pamajikan balanja loba-loba teh geus alabatan ek noko ieu mah. Ayo gula. Kerupuk. Ieu mah ngaborong, ieu bukan duit di mana nya. Gimana ka mana peureum kitu? Aduh, aing yeuh. Tukang teh peureum ditanya di gogorotan embalan. Itu belanjaan lu balabatin nanti mana? Buka duit. Ya weh, tuh nu penting mah balanja.
balik ini nanti mana? Manggih duit darurat itu tuh. Itu dia dicopot. Punya aku punya. Pakai belanja. Aing pada teduh Sianto. Yang musep mula diurang itu bikin isu. Aduh, kok pakai belanja aing ampun, ya Gusti. Bodoh teuing aya duit di imah pokona mah eta duit rumah tangga. Ya wae. Kok ada duit? Panggil wae di mana wae sing disemputkeun ya Allah. Pegawai dah wes. Mantap. Oh pegawai. Udah sawara resenya lah. Ya. Urang masuk pusing euy ku pamajikan. Euy di imah. Nunda duit urang teh teh kan jeung butuh jeung jaga-jaga. Da kapanggih wae aing masuk teh ka harti. Sorangan sarua kitu. Lah, komo urang mah nitah oge gawe. Susu kana boga nitah gawena. Monya geus disusul di pantat teh heula. Pindah teh heula. Astagfirullah. Aduh, Gusti teuing. Ari pamajikan aya sok aya kituna. Tah gitu, sobat. Ngaran nenden duit di imah mah. Asa buni ge keukeuh wae ku pamajikan teh kapanggih wae meureun bapak-bapak ge ngalamannya jiga kitu. Tapi nyanu leuwih halus mah urang teh ulah sumput salindung kanu jadi pamajikan menikahna bruk-brak kitu tah. Jadi ngareunah kitu mah matak jadi curiga ke rumah puguh mah meureun duit nu me HP ka urang teh nya ngaron disumputkeun pamajikan mun teu apalan dicokot teh dibalikeun tahun bebeja mah pan meureun malwanieun kitu tah. Sobat sadayana kitu nya atur nuhun ka anu parantos nonton like sareng subscribe na di antosnya mangga atur nuhun.